teka kantun kalancek aing anu pege Aduh nya. nya sia mah karek ge mimiti geus nyieun perkara jiga teh nya enggak Oh. buka karampi kale kepingahan ari basa campur Nya teu hijikeun. nu madak dina sunat teh mana keur kolot mana keur pribadi mana keur salureun mana keur sakasanapeun Teh eta. mana keur sasama munah maneh teh teu pantes jadi lanceuk salira kitu Nya. montong molotot biasa we atuh Oh, santai we. ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna beda-beda cara nu penting karti ku maneh keun bae ja keun bae Dis adatna gitu. aya naon ieu teh babe Doh. diaceng-aceng ti mangsap isuk-isuk Dijanarikeun. uing ulah waka indit ka kota sabab uing teh cenah kudu ditungguan baperek nyarita cek mah tapi mana indit ka Ciwidey nya Ya. ngajeng-ngajeng Pak tadi dewek sirakeun yen ayahan rek tepikeun ku dewek leres tah saheulaanan dewek teh Sobi. anu aya patula patalina jeung kawajiban dewek salaku kolot ya leres sabab ai kolot teh kanu jadi anak tanggung jawab Nya. dimimiti eta lahirna ka alam dunya Doh. dimandian atuh cenah dibere dahar Nya. di paraban rek endingna atawa tungtungna teh nepi ka kawin Teh leres. dikawinkeun heueuh Dikawinkeun. hartina silain teh tanggung jawab dewe lahir batina lahirna getihna satetes ambekanana sabdami buukna salamar Doh. jeung batina dina hate silaing teh meureun dewek teh kudu ngilu andil dina nyimbehan kana rupa hal ilmu anu sakirana baris mangpaat di dunya nepi ka akhirat Teh leres. Eta. leres jeung deui tugas manusia nyata saling ngelingan Saling geuing jeung. saling wasiatan dinas dina surat wal asli demi wanci manusia bakal pinanggih jeung rugi nu kumaha anu moal rugi angin alma anu iman jeung takwa kanu maha kawasa dibarengan ku kasobaran eta baris leres da lain ukuran dewe kolot lain datangna bener lain ti kolot wae Sanes. sabab ukuran bener jeung salah mah eta geus jadi papagon hirup manusia nu kumelit di alam dunya Ti geuning. leres sabab geuning bodoh poho salah jeung balangah kadang kala konan dihaja jeung teu kahaja Leres. leres Aya nya timbalan tah dina sagedengeun ti eta anu aya patula patalina jeung pangbalikan Cobi. wireh kurang cicing di alam dunya teh muarek saneng-neng Moal brek megah. muarek salanana hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana Teh. Ieu bulan. dina mangsa mulang kalang-kalanggengan urang baris meunang patakonan anu eta patakonan teh nyeretkeun urang kana tempat panyiksa jeung panggegenah sawarga Leres. ngan pamilih aya di urang sorangan dina mangsa urang keur di alam dunya leres lamun muda kana dua pilihan eta silaing rek milih sawarga atau neraka Cikat. karena kaos kabolon wae Kos kapu benyit wae ah. tangtuna dekulna sholat dekulna ibadah tangtuna oge pikeun ngiharepkeun sawarga eta teh leres maneh silaing gerek nya sarua we uing oge Oh. piraku batur ka sawarga uing ka neraka Jangan naonana tuh. sajajar we atuh Nya. Terus teu ka sawarga teu sawarga teu kasaguling ya. leres ngan hamura panggupai ti pangeran ieu sawarga jeung neraka teh lain pikeun jelema anu hayang Nya. sanes pikeun jelema anu hayang lain
tapi pikeun jelema anu iman jeung takwa kanu maha kawasa Teu geuning eta. anu iman jeung kanu takwa kanu kawasa heueuh nah lain kanu hayang contoh seperti di dalar motor renyek laras aya motor eta keur nu meuli keur nu hayang ya keur nu meuli da keur nu hayang mah tong bujeng hingga nungguan mingguan sapoe ludes Nyanya. beak Anak nya beak. laras jelema nu iman jeung takwa ari iman teh al imanu uryanun walibasuhu takwa Teh, artina ari iman teh buligir bulucun. bulucun heuh atuh lamun kitu mah awewe mandi ka tepot eta teh iman eta mah beda deui lupuk sia mah Eta tuh. eta biwir teh unyang anjing ku gagogong teh tepan teh sia Teu payus. heuda sia mah ongkoh kolot tapi belegu Bodona na. ongkoh kolot tapi beki dieu teh beki kolot teh beki goblok sia mah nah teh sia keun bae karek jadi iman teh buligir di dieu maksudna teh buligir di dieu teh eueuh pangakuan Akuan. teu aya pangakuan heueuh teu daya teu upaya angin anjeunna nu kagungan diri sasampiran awak sasampayan umur saliring ring dumati sarekat sapripola urang teh kagungan Gusti wungkul Dermagagaduhan urang. hartina teh teu daya teu upaya hauqallah Tuh. leres nu mata lamun si lain sombong ku pangaboga eta teh adean ku kuda beureum Teu geuning. jelema sangsara eueuh kagableg Nya. pan loba nu kacaturkeun naon nu ninggang di jelema berpangkat nu ninggang di jelema beunghar Anu berpredikat sa. nah kumaha sok loba pan anu nyombongkeun goongna beuh karya Nya. pajarkeunna imah gedong anu aing Bener. pamajikan geulis anu aing wah anu aing pan teu mikirkeun ari aing anu saha Teh. Eta. padahal aing mah Persib sia mah Nya. Kanu lain-lain. nyepa heuh ninggangna tina eta heuh tapi teu sakedik oge teh nu bener jadi aya oge jelema anu ngamangpaatkeun hartana dina jalan anjeunna heuh tah eta oge sarua si lain oge kitu nya nu matak dina lebah dieu urang balikeun deui kana diri we Tuh. ulah waka nempo batur saheulaanan diri sorangan jeung koreksi diri sorangan da sabab eueuh saayat dua ayat pikeun koreksi diri batur Nya. Sungsi we diri pribadi. betul babe Wah. Iya. nu matak dina buligir ieu teh bajona teh takwa dupi takwa teh saur ulama mutanabi dibagi 3 huruf hiji ta dua qaf 3 waw takna teh tarkul maasi terus tutung tarkul maasi Satu masnya. lamun lain lanceuk wae ditonjok tah Pasti. Nya. Pasti didagor atuh. tarkul maasi hartosna geus gajauhan kana rupa-rupa hapi maksiateun Geus dicegah atuh. pina dijauhan heuh komo maksiatna Bener eta. eta tah heuh dupi kopna teh konaa hartosna tumarima Tuh mamprak. oh sugan teh konaa teh koropok Lain atuh. tumarima nya tumarima naon maksudna teh tumarima kana kadar papasten anu hade jeung kadar papasten anu goreng nah sabab lamun datang papasten hade prak urang gerak syukur datang papasten goreng prak urang gerak sabar sabab hade goreng eta teh pikeun ngandelan keimanan jeung katakwaan urang kanu murbeng alam Tuh geuning eta. oh begitu Tuh bener. dupi waroi hartosna apik Apik. jelema takwa nyata apik neundeun letah disatukangeun akal jeung elingan tara ngawarni ngaluhuran basa tara nepi ka ngeleuwihan carita ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna Tuh. atuh lamun kitu mah dina gawe Pagawean naon-naon ge atuh. sabab naon urang loba teuing carita naon
urang hartina loba dakwah lamun teu diamalkeun kula lampah sapopoena nya teu aya gunana bulan jadi aya nu leuwih hadet tibatan dakwah nyaeta naon laku lampah amal bohong keneh dewek jarita kieu lamun teu diamalkeun tuh nu matak dina lebat dia saling elingan saling geuingkeun lamun tea mah dewek nyage kolot tuh di pepetahan ku si laing salaku anak lamun benar mah si laing kalayan luyungeunaan aturan dewek rek narima kalayan lapang bakal terbuka atuh komo si laing lamun teh salaku anak heug dengar denge kana ceritaan dewek bari ceritaan teh tina aturan doraka tuh salah eta teh bulan tah kitu dengekeun ku maneh ya bener gepkeun kali-kali mah nonton pangaosan teh Trabul ilmi teh ieu mah nonton teh bokep we sia mah teu bokep judi online bener ya eta pagawe eta we ngutak-ngutak sia mah hayang dibentar si Abah Zeus aduh nya anjing dia nah sia melong nah teh si eta ai rek diteungeuh ku dewek sabuhak si eta mah nya nya bener sok luas deh jadi kitunya Pak urang saling koreksi urang saling benerkeun urang saling salahkeun lamun teh aya nu salah nya tah lamun kitu kuring petarosan wah naon cobi bulan nah bapak teu uninga kaayaan di alam dunia ayeuna di alam dunia kumaha maksudna ye Pak dina saban pagawean setiap jelema bakal bener dina digawena lamun dibarengan hatena ngemplong deh longsong nih bulan longsong beres tapi sabalikna lamun kaganggu hatena tangtu dina gawena ge ngurangan heuh bakal kenor bulan anu aya patula patalina jeung kulawarga begini naon kaayaan rame geunjleung tuh salam dunya hareng-heng marukana gujrut belah kidul geger belah ear belah wetan kejadian-kejadian dina media sosial dina dunia maya boh dina dunia nyata tuh trending topik ke FYP naonnya sidawala naon bulan sidawala naon sidawala bejana rek ngagugat sawarga manikloka Pak amuy nu bae sia demi Allah ya dina konten oge ngritik kan terus oh sok itu pedasna kritik amuy si eta malahan ieu teh sabiwir hiji teh tina sajengka jadi sadepa beja apa beja patalepa oh patatale bener rek heuh ngadeng trending topik nya nya ke FYP lamun nampak dina TikTok teh mun nyekrol teh mah sajabat status teh eta eta nya bener sajabat si Walid teh bener ieu teh anu aya patula patalina jeung Bapak Ongko ieu teh ngongkeun pajarkeun cenah keur geuleuh terjadi Bapak hayang laporan tadi Mulyadi hayang nepi ka ngabarakeun Bapak Dek cenah oh kebarak militer hayang cenah diwamilkeun jika kulantaran keur geuleuh situ jadi Bapak aduh malah tadina mah tina abdi teh didengeh henteu ku abdi teh atuh teh dianggap ngan ieu teh carita teh jadi ramai bejakeun wah rame pisan Pak barukan teh cuceu ear kitu tah bener loba nanyakeun ka kuring ngan kulantaran ieu kejadian teh aya nu pro jeung anu kontra tuh aya lobana mah nu pro nya margi pan aya seueur hayat urang pan lobana kan dina jurang kamiskinan di lingkungan urang mah heuh minta keadilan mah wah nu menta supaya ditanjirkeun hukum anu seadil-adilna teu cuut kanu hideung teu ponteng kanu koning bener anu tungtungna teh seueur anu ngadukung ka sidawala malahan mah ngajieun beungkeutan masa-masa wah aktivis malahan mah ti mahasiswa-mahasiswi nyarieun belo cenah ada we akaing meureun tah eta gitu kan dewe benernya
Nah hese teh KDM. Naon KDM teh? Kang Dapwala Majalaya. Dadang eta mah dadang eta batu. Gitu Pak. Dapon sada we manehna. Kumawi lebar dia teh rame. Poha-poha aja ya. Caritaan dewek matak jadi mata ka si eta. Nah gitu. Gini, cobi. Dewek teh kusi nyarita ka si eta teh. Naon? Heuh dina mangsa bulan katukang paingan teu panggih wajeng dewek si urang teh geuning. Kitu si eta teh ngejieun gerakan, tah eta ngejieun gerakan. Nya nyeun pasukan. Meuli bisa minggu teh tepang teh teh. Oh. Nah kumaha kitu pamimitina? Kumaha kitu bae? Cing bacakeun kawin. Masa waing bisa ka padedi? Waduh, pada Nya. naon atuh. Orang asupkeun ka barak waing. Ditah lumpat. Nya. Ditah leumpang beri cingogo. Mimitina teh ka dewek teh. Nanya-nanya. Bila kadar mangsa harita sia teh aya kahayang naon, hayang beun naon teh eta teh. Ya, coba. Nya. Hayang meuli motor listrik harita teh sia teh. Oh, teu geuning. Bulan kamari teh kadewek nyarita nanyakeun ai bapaknya akan nu jadi anak samet mana Teh, ieu. mimitina nah sia mah kenjeng nyarita kitu hayang nyahoe kuring mah Hayang apa? teu si dawala teh nyanya anak jang da ngaran-ngaran kon kanu jadi anak mah kanu gedenya aku gedena kanu awewenya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina kabeh papak Nya teu berat sabeula. dedeng-deng topi terus naon buktina kanyaah bapak ka kuring si eta teh Kenyataan. horna sia make ngomong kitu dibandingkeun we jeung tatangga si eta teh Oh, tingali tatangga ka anak nepi ka dug hulu pet nyawa paribasana bener. hulu dijieun suku dijieun hulu Duh. Melana nepi ka anak hayang gelar sarjana eta bapana nepi ka najong galeng nepi ka ngajual sertifikat imah ku bela-belana ka anak jadinya. ngajual kebon Demi ngajual wayang ongko demi anak bener. bukti Kenyataan. dug hulu pet nyawana teh tapi mana bapak teh nepi kedanget ayeuna kuring cicing ina pasir kamiskinan aya dina sagarana kasangsaraan anu aya patula patali janji jeung bapa mangsa baheula mangsa kuring nuturkeun bapa mangsa dunya masih kene genjlong daratan masih kene budahan batu masih kene beuyeut kuring jeung bapa ngajanjikeun ka kuring jang urah ara jeung subaha lamun si laing kabeharan nuturkeun dewek tapi lamun si laing lulus yakin ku dewek bakal diganjar ku rupa bakal nikmatan sing percaya yen sawarga teh nu dewek sawarga anu dicicingan ku Raja Triloka Batra Guru Nya. leres nu dewek tah si eta nagih kana eta Teu geuning. cek dewek can waktuna nah teh gantawang teh ambak-ambekan murang maring nepi ka ngabantingkeun piring sagala ka si eta Teu geuning. Oman. nepi ka eta aing dikoek eta bedeuleuh jang gengsi aing dikoek ku anak diomong-omong Nya tuh pasti. oh bedes diri aing isu teh satu teh Tawon. ready gas LPG Eta bener. itu udah deh pak Kelakuan teh barukan teu kitu. gitu nya duh Pak Kades nanggarak bapak da bejana cenah nembe beres di infus anjeunna mah Duh, geuningan eta. nya teu damang Duh, geuningan eta. nya teu damang Duh. heungan ngipingna macet nembekeun ka suka eta mah nembekeun ka bunga bapak hajat Nya. nya teangan wae Pak teangan jang apruk ku selei Bener gitu. wing kumaha sarua jeung sia saya tuh Pak mangga lir pentra Tuh, ini. nginang dereng apang lugah ugi dereng tumiba Tuh.
Semar Badranaya anu bade ngutus sastra jingga anu kiwari sijalu mampah nanging kepegat lampah jalaran earna bisalwareun bumi na Semar anu mang milarian informasi ngeunaan dawala saha jeung urang mana diantawis anu pada uninga teh lintang ti nagara asli diantawis anu pada uninga teh lintang ti nagara astina residorna guru besar di jajar Sokalima anu memang gaduh simpatisan muridna nyata para Kurawa mapagula diaulah tamak para Kurawa anu kiwari si kepedang tamsir garabini Chandra sapana limpung pakarang secakalna di salwareun kampung pemeritis atuh wujud kalayan surak ampalan sejumlah para Kurawa sekalian kepong tingker batur yang tanya kepong bagong murid Pak siga nama eta nya Kermoro kepong aprak batur tingker batur kepong raku ngalakli ima kita hei para Kurawa sejumlah wayana tingker ieu naon ka dieu cu teuing atuh apuing lejang wayana syah kade caritaan ulah gariha garek kade syah laku lampas sing merenah era gegeden lejang nyage urang-urang kampung ulah kampungan syah ketukang di Indonesia pindah kinya tapi katinggal nama ngalut Pak segitu ngabring ulah buat kampanye meureun nya ana make jeung kampanye geus beres geus teu usum ayeuna mah gareng lanpe ketukang di Indonesia pindah kinya ieuing curiga ieu beda kana rasa anu aya sangkut pautna jeung si Kang Dawala buah-buah heueuh teu lejang teu kinya tapi lamun ngaganggu keluarga urang Widian hareng dikatek ku aing waduh nya ulah si eta mah da mereman wae hirup teh kawas okem nya kawas okem nya naon sih teh henteu sia kawas okem naon okem teh nepi kata apal okem nepi ka teh nyaho lamun aya barang potong kudu di okem dilem anjing sia teh dilem eta mah bodoh sia eta mah toy janti abdi oke nyangkakeun sembah pangapaktos Oret si gareng mun abdi saha deui cenah teh si cepot bajana geus pae geuning eta hirup keneh geuning ngajak sia ka mana wae ngomong teh heuda unggah sia teh gilu wae magelaran arang lama mus-mus nanyakeun abi jakeun maot wae ngegacang sampai ngejelaseun teu loba pertanyaan dibere duit kelunungan dibere mana duitna beak goblok sia mah CF we bener paingan aya bandara koneng wae kae mah aing nyata we kitu meureun keur aing aya maksud naon geuning itu ngaleut memang aya maksud anu utama semua ulah asli sae mangga aswatama kaulan iya pada galaka solale wa owaisi salah haturan rawuh kaunyuk salira juragan Aswatamanu ditarima kula wilujeng tepang aden mumpun wilujeng tepang juragan si goreng
Sekulawas. bejana katabrak tronton sate cek saha cek si cepot geus nyieun wae perkara si anjing hirupna teh Eta kurupa-rupa. geus itu hampura aing ngere ulah dume hampura beurang dipentak kesan dijieun-jieun sia teh ida wala teu aya pasti disebutkeun ieu mah Moal teu bulan. ieu teh geuning aya naon naon pamugia lo ngagajan nyalametkeun sadayana solale wa sing salam ulah kaget Semar Bandar Nangka Oh nya. Badrana ya panginten betul ulah kaget bro jager pangesto samulina muajah aturan rawuh lan cepot gening wawuh kaing terang saha aing jadi kobujer mana we karab sia mah Citra Soma teh si ganteng kalem sae kula haturan rawuh ai nuhun reng alah bot lan hari di dieu di mana aya kios bot kang meser rokok lan bot naon atuh? warung jamu di mana bot Depot jamu. kangge naon lan aing pangbelikeun lah hayang rada naik kieu teh Hayang lain dinya. maksudna teh tiris lembur maneh deuleu ngahanetan bos aing leungit poho mawa inuman aslina aing Aduh nya. oh udah teu aya di kitu mah di dieu ubah atuh kumaneh teangan terus ditertibkeun ulah ku juragan Yudhistira di Kapungkur oge Di situ. eueuh aduh gagal Gagal atuh. kumaha tuh lamun hayang mabokna mabok alami Ya. kumaha mabok alamina uing penernak hayam itu aya 10na tah tai kotokan digudukeun kuing digalokeun jeung cai insyaallah mabok geura Ya. sia ngarekeun naon kai Nganggap naon atuh. goblok sia aing kudu ngadahar di kotok keolaanan pugo daing teh sapiteng geus rek giseng moal meunang jeung kitu sia Ya, moal balik. dina panonna ge geus beureum kitu deuleu Sakitu tele. nya mar pulang lain anak mana si dawala mana mar pulang si dawala mana Ya. Seun ke mangga atuh cali kelawen atuh merada raos lain nyeun perkara badak mana teh mah di dieu ku aing rek ditewak mar Wah, apal aing jeger Cisampi Woi. Cisampi anu jalanna butut keneh Ya, negara jelok kene bulan. oh saya ini lain kasih aing mah ka bapak sia Tenanya kakak. jik Ya, goblok gila mah teh jelema lotot ka aing lawan atuh seteh Punaya kawan. mun geus sia lalaki mah Nanya. Punaya sila mah gede hulu kitu komo delmur urang sorangan Nanya, bener. lamun eueuh mah ngaku tihang tumaritis malawan itu Ya, sing aja kawani lampur. aing ngomong tihang ti kampung seteh Itu. ayeuna dina prak-prakan juga tihang wipi siapa oyak siapa nya Tihang lentur omonyo. seun larasin kuring oge asa dipopokan pokotor kula lampah pun anak malik neme nguping pisan ti si cepot kajadian pun anak itu petaten Yo. ha di mana ku aing kan dicokot di batas hancur keluarga si lain kabeh mending bikin hiji ame salamet kebahanana Ya, yo. duh ya
sim kuring teh terang di mana ayana agan alah nasya mar aing ge sarua bapak Tuh. Nya. bapak mah nyaah ka anak oge najan anak salah oge dibuni-buni Nah, jangan anak bedegong. tapi sanajan bari jeung nyaah sing bisa larapkeun manakah nyaah anu matak ngauntungkeun manakah nyaah anu matak nyelakakeun keur jadi anak Teu. ulah nyaah dulang Nya. hah lamun si Aswatama nepi ka kitu laku lampah yakin dicepret mah pernah pasti Saya pasti atuh mau tadi nya pasti dibere jimat ngapung mah Mantep lah. paingan godek nenying soal bola mulai letik di nggak satu nama di letik aja luikeun hah nah si daulat teh keur dibarakeun diwamilkeun atau kumaha sieun terang si puring teh nu Teu paos upami teu percaya mah mangga we sageungna ge rorompok sim puring mangga pilar yakin mau aja dia pasti diampikeun di imah batur atau di imah dulur mau tadi amankeun lah. nah diampikeun di keluarga Ciamis hah keluarga Abah Ure Laras. lain adoh si teh tuh nya nah diampikeun ke keluarga Tasik di mana tuduhkeun di mana ayana hah bisi ya mah hancur salarea mending paeh hiji wayana bikin bikin bar pejakeun Baiklah. kudu kumaha jagana mah kudu kumaha pejakeun eueuh da nyaona kitu urang mah Da sidik eueuh atuh. yeun da lara simpuring teh terang gitu ai sakali dia aing nanya di mana ayana Ya. hah terang nun naon terang di mana ayana nista maja utama sia Ya. teu beunang di leuleyan loba basa-basi loba ngaler ngidul nyarita teh Menang di sikseunan. Aswatama ya teh maungkeun siung Nya. Busukkeun dada. busungkeun dada karep ya udah nama pelotot teh sekolah ajar Nya. tuman di sekolah ajar teh Beresima kinya. Semar Badradaya pulang Tuh. apa kaulah saha juragan Aswatama putrana Rasidorna Deh. Kangjeng Rama jileman nuli nuhung kuel Nya. yakin hate na sabar yakin jelemana soleh Tuh. Laras. yakin jelema jembar pinuh ku ilmu loba ku bisa gede hulu kitunya ka bapak Nya. Eta kudu di aku di kamu. tambahan udah mah yakin leungeunna kempreng ganeng tuh anjing sia teh kadengeun bisa kene sabar tapi keur kaula anu sepi kene ku pangarti tuluy kene ku bisa masih kene ngabar aya amarah keur kaula Nya. sakali dua kali masih kene dihampura 3 kali bagi heulaana Nya. bejakeun di mana ayana ayana jang kudu kumaha terang nun Paus. lah loba teuing cingceung tonyok teh si hideung Ya, JP amuran mah. tonyok teh si kempreng tuman Tuman ber. kasaha si kempreng teh kasih Semar Ya, baik banget. ai nita kasih Semar ai mencrok kana kokot aing sia mah nya terang nun sing percanten kena iman sim kuring mangga rah kampung tumaritis upami teh mah teu aya di rompok sim kuring Tuh. rek dibikeun wa rek dibejakeun wa heuh terang nun bener cenah terang ya aduh ditonyok dulu Anak geus kitu ditonyok. bapak ditonyok sia anakna ngejedog we goblok Cicingan atuh. ayana tah tengeyokeun tah tingali Teh. karasa Teh. Aswatama geus nyerenteng kitu saan rek nahan Teh bener. hah kabina-bina teuing aing mah tuan iki dosa Aswatama moal Moal.
Sebab ku aing ditobatan lagi. Dibalik aku kolot 7 paturunan aing puasa lagi. Di puasa. Nya. Eta balukar. Sakali deui kalau banyak. Di mana ayana? Terang nu ayana. Yang Power Oman. ya. Naon yang? Kali. Hari gitu. Ka kamar ya bapak mengampi kitu ngojikeun maneh. Ya ngarep maneh nya. Aling Pak. Bagian anak. Ai Syakirana geus kana fisik. Meukeun bagian anak lah. Nya pasrahkeun ge ka anak atuh. Naon sia teh Jan? Aling teu ngeuna aing. Nya. Maksud sia naon? Lamun jelema maju teu bisa maju, mundur teu bisa mundur, Tuh. ngalengkah hese, Ya. Dejet. kudu kumaha? Sabar teh lain teu cicing teh jonggol morongko di kubu kudu murungkut. Nya. Lain. Tapi mertakeun hiji pasoalan nu sakarana bakal ngarugikeun ka deurina, beutuna ka negara jeung ka bangsa. Tuh bener. Anjing calon RT nepi ka kitu. Ya. Ngentep seureus goblok teh. Mararenah pasana teh. Hadena matong nepi ka pasea, hadena. Namun nepi ka dinya, saha deui anu bakal bisa bela kanu jadi dirina lintang di dina sorangan. Aya hak pikeun kuring bela diri. Terus. Komo bari jeung urang teh pribumi itu saya mah dicogado urang teh. Asa dilelece. Nya ge urang-urang kampung teu boga pangkat, harga diri mah kudu boga. Nya sok harga diri. Ulah jang haling. Halik kuana. Jang ulah pasea haling. Halik. Haling. Halik. Reng ulah pasea haling anjing sia. Pasti edan kain teh. Bina-bina teuing. Alakah mabur teh sia. Pasti nyumput geus belajar teh, pasti nelpon ka budakna. Pasti moal teu kulana. Sawes daya abdi kulan anakna wakilna. Wakilna si Buring. Aya tangan kanan. Bikerna ka paulis ka dieu. Ya, pasrah gede. Nya. Bener. Sepot. Lah. Ulah sajajar jeung Bapak sia. Heh? Ulah sarwana. Lamun heueuh mah koloteun sia, dipandang koloteunana. Di mana adi sia? Teu terang kulan. Teu paos kulana. Di mana? Teu terang. Bujang hingga salira sim kuring lanceukna lain akon-akon kuring mah teu apa demi Allah. Dek buru tilu kacamatan tah cobana ge. Atuh aing kabawaan mah daeng buru sorangan. Keraya batur maksudna. Nepi ka sajajar jeung Bapak sia, alah jelema sangsara kieu atuh, jelema teu ngotak, jelema teu berilmu, jelema teu nyakola, Teu berpendidik. jelema nu can pernah nyakan ku sekolah. Beradab tah bener. Pasti eueuh ajen teu belegug. Nya. Tai ka hulu-hulu jiga udang. Coba nepi ka kitu. Kebeakan. Kadenge kemana rektor jadi tak? Dosen. Eh? Dosen bersabda umat. Di mana ayana? Aing kena sabar. Tapi namun saya kaulah tadi denge. Leungeun anu bakal bisa nyarita, ngarti sia. Nah, maksudna kulan? Dipayahan ku aing. Hah? Dipayahan ku aing. Kuring dipayahan? Iya. Ya. Muntong ngajago si lain kan. Goblok sak bahasa nepi ka ngaluhuran. Teu payus munggu terat di anak ratu layak munggu di anak pandita teu gining munggu di anak lesi. Laku lampah kitu peta babangus teh nu ka leuwih digogog sia. Nya. Kawas kacang dengan. Ongkoh nyakola tapi teu nyakola. Teu nyakola naon aing? Ieu kumaha adabna ka pribumi? Apa teh sopan santun? Ramah tamah. Najan silaing ilmuna luhur, salur ilmu teh aya adab, Eta. aya etika. Bener. Percuma salur ilmu ge etika na goreng mah. Hah? Najan bentang rapang dina tak-tak oge. Tuh. Bener. Goblok sia. Kurang ajar sia wani kaing, kan? Sia wani kaing. Tu wani kunaon? Aduh. Ya. Sapanjang silaing masih kene ngadahar sagu moal cieun. Lamun silaing geus ngadahar seng tah. Atau ngadahar duit bansos.
kakara aing sieun maneh wani kitu lah nah keun baik-baik mah Kumang kewe. ulah hiji ulah dua rampok aing anjing menyala abangku Oh, beres. well Well. gede hulu sia nu gede hulu teh saha Sale. unggah-ungguh diange ku simpuring Tata titi dipake. diwartoskeun terang diange tapi kekebeteke najan gitu oge pasti kuring teh bakal ngabela lamun si laing nepi karek narohkeun nyawa kuring Nya. lamun rek menta nyawa kuring mah Ngaroga hala. alah tamat nong bacatur paehan kau nanti begitu begitu